ngatakeun aing mah aing siapa sih? Teu ngaji Ki Haji banyana mobilna diinjemkeun eta ganjaranna aku. Masya Allah ngan bodoh mah tetep. Itu tetep jatuh nyahonya nama ngan ganjaran mah meunang. Babari jadi ganjaran mah sebenarnya mah. Nek jeung ganjaran mah nu mantak jalan ka sorga lamun nyaho mah loba jasa tuh. Sakumaha jalan ka neraka atuh loba. Nu mantak urang kudu nyaho ge ieu jalan sorga, ieu jalan neraka. Abeh ketika urang nyaho ka jalan sorga daek ngalaksanakeun. Ketika nyaho ka jalan neraka direm. Abeh kitu kudu nyaho heula. Mantak lamun Sidina Abu Bakar mah ningali manuk kemudian tungkul cerik sugan teh yang cerikan naon orenganan yang cerikan mun kaula jadi manuk hibar nyatuan hibar paeh selesai di akhirat hanya jadi lebu hayang teuing jadi manuk teu berurusan di akhirat. Cek Abu Bakar lantaran kula Abu Bakar seorang manusia mika hayang jadi manuk sotek kulantaran embung bermasalah di akhirat be ayeuna geus teu bisa kula Abu Bakar pasti ditanya ku malaikat dihisab dihitung satu persatu cerik Sayyidina Abu Bakar nu geus jelas ku Kangjeng Nabi jelaskan salah satu penghuni surga adalah Abu Bakar Siddiq masih kena cerik ai urang masih kena WA-an Masya Allah eta mah geus tolol naga bin goblok bin boloon bin belah ditun goblok tau 2 kilo ti goblok kan itu mending orang kene kolot Allah introspeksi diri sing hade umur teh nyaho isuk nyaho sore nyaho pagi siapkeun jang pertanggungan jawab di hareupeun Allah. Aya jelema endek ngabunuh datang ka imah urang Khalid sia bangun bareureum kitu kunaon dieu aing dikabunuh Ki Zaid emang kunaon pokona mah sia datang ka imah aing kadekeun golok kadekeun we bunuh tak Ki Zaid goblok tak Ki Zaid emang urusan ngulus nyaho kadekeun golok dibere ku urang golok tah Khalid mangkrak bae ka ditu terjadilah pembunuhan Khalid ngabunuh Zaid menang golokna ti urang ka bawah sebab urang nulungan kanyana mentak ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Zaid sia ieu kerdaun yang ngalaletrek dewe panggung dek hajat malam minggu aing paminggu hajat malam minggu malaman Rasul ayeuna panggung ulah ngomong panggung nantu orkes cedak sia malaman Rasul magrib na kiai kapetingkeun nama eta insyaallah saya kawan lalin ente atau aing mah tunga-tunga bae sugan teh ngeun atuh sia itu demi friended geus ka dieu atuh aing nulungan deui kelah kasih atuh demi friend aya dak meuli rokok tah meuli rokok Holid mah teh setengah bos ieu kurang paku tah meuli paku kotek kopi tah meuli di akhirat eta Ki Khalid nungga bantuan panggung Ki Zaid jang ngigel biduan orkes insyaallah menang Ki Khalid ge
menang digejebur-gejeburkeun sarua bae. Sebabnya ngarumpak ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tita ulah ditulungan ku jana. Nyieun panggung bae ge nyana milu di dinya kabeleteran insyaallah. Aduh Gusti Allah sing ada. Sing ada takos karar itu bae Gusti Allah. Zaid adalah bodyguard nyana tukang jual beli narkoba, geng narkoba geus terkenal ngaran nyana teh lamun digrogol si Freddy, lamun di kota Alek, lamun di Tanjung Priuk eta teh ngaranna si Jess. Warta ngaran. Ai di lemurna mah Udin. Si Udin. Ka kota jadi beda ngaranna. Jadi geng. Etanya na jadi geng narkoba, bos narkoba. Dibarantuan ku urang dalam rangka menyalurkeunana sakadar ngabantuan masarkeun henteu menikmati ngan sakadar masarkeun doang atuh kabagian sarua sing hade wala ta'awanu 'alal ismi wal di Indonesia kuari keur meujeuhna subur luar biasa narkoba. Info ti Cina lain lalagaan, lain kilo, lain kitu sakadar kilo atawa naon gitu ngaranna luhureun kilo naon. Sia nyawa biasa nimbang karung. Kintal, lain kintal, tona narkoba di Indonesia canu diproduksi di Indonesia. Wallahu alam kahareupna bakal kumaha encan deui minuman keras subur tubuh di Indonesia. Mantak loba anu jelema sosoloyongan ngomong teu teratur, berangkat sore balik subuh di Indonesia ambalaya etalah mabok narkoba, mabok minuman keras miras di Indonesia lain lalaga ambalaya. Nu kapanggihan ku polisi diberitakeun 1 kilo 2 kilo nu ditilepna wallahu a'lam. Geus kos kitu bae di Indonesia. Jaya gengna. Ieu mah deuk nyaritakeun teh urang milu ka dinya atuh engke di akhirat milu. Sarua bae. Milu kana negakeun agama, perkumpulan organisasi. Nu organisasi eta ngajungjung luhur, ngajungjung tinggi. Bener-bener li'ilai kalimatillah. Urang asup ka dinya, urang milu di jerona beungkeutan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa sorga. Sorga. Kuari deuk ditanya, ai eta partai Golkar teh agama lain. Atuh kunaon sia sing gejebur ka dinya? PDI agama apa PKI? Cak sia tah mah. Atuh sabeureus sia. Sing harade sia di jerona. PKB agama apa lain? Lain. Sawa-sawa. Wenggi ge wede. Boten ge sawah.
pada baik kumah mengkonon. Aduh, ngan rada deuresan rada mep. Baheula kuari mah beuki jero malah. Petilu gambarna bae Ka'bah. Baheula asal deuk pemilihan umum bae asal deuk perang. Nya negara kos kieu keneh. Sabaraha sosok puluh ratus anu paeh baheula dalam rangka negakeun Baitullah Ka'bah. Bajar Baitullah kurang Ka'bah petilu orenganan pada bae. Wih, katipu urang. Sarua. Negara kos lain deuk galuhurkeun agama. Sekedar perlu dikajahokeun ulah kokomoan teuing ngan hati-hati saha pamimpinna. Di luhurna ieu partai naon lain agamaan kabeh lain demokrasi kabeh ngan partai teh saha pamimpinna eta bae deuleuh heulanan mun deuk milu sanajan ka neraka di luhur ngambang moal kelem. Asihan deh. Tapi kan partai di negara acak-acakan. Negara acak-acak kayak gua gitu perlu partai itu sandek jadi dewana sedangkan lamun dewan toser jangka eksekutif pemerintah dek ngalaksanakeun kumaha sakieu gaya dewan acak-acakan itu kumaha aya dewan insyaallah berjamaah fi jahannam. Lamun teu bener mata ke penyurtilan tentang niat-niat masing-masing. Disurtil tetap niat masing-masing sebab Allah nu maha uninga. Ketika jadi DPR niatna kumaha, ketika jadi PNS kumaha niatna, ketika jadi bupati kumaha niatna, ketika jadi gubernur kumaha niatna. Nah, ulama lu heran mah kieu rada heran. Memeh jadi lurah mah ustad. Hebat barang jadi lurah seminggu 2 minggu 3 minggu sebulan rada beda 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan beda 6 bulan 7 bulan embejeng kuda aneh tak kiai tadina kiai memeh jadi DPR mah pohara jadi imam akbar imam besar barang jadi DPR hiji aju teu kaburu ka masjid teu ngimaman aya sokna berjamaah mangan di tukang mek meureunna kabelah dieuna tinggalin masbok kabelah dieuna mah nyieun deui barisan kabelah dieuna geus teu salat di masjid leungit kakiayanana bareng jadi DPR heran aneh kunaon meureun. Cobalah kita bertajak kepada rumput yang bergoyang. Eta heran aya naonan atuh eta di DPR teh hajur robah kitu. Meureun bensin nu asup ka jero komponen mesin ialah 2 tak sehingga kaambe ku urang haseup-haseupna buau bentek akibat bensinna 2 tak. Jang bahan introspeksi maksudna urang bakal paeh sing hade. Tetep di Indonesia kieu bae satungtung teu dirobah ku urang jadi negara Islam atuh kieu bae. Urang deuk ngarobah negara jadi negara Islam pasti perang daripada perang. Geus mendingan nyana urang-urang. Perang emang kumaha gitu. Boro-boro perang karena teu dahar 2 poe bae geus calangap bae sih. Komo perang. Geus ulah ngarepkeun perang. Nu penting mah aman, damai, tentrem, kehitung-hitunganna di akhirat. Sakitu bae. Nah, ieu keur carita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal urang nganter bobogohan ge sarua meudang. Atuh mana? Aing nganter ku sia ka aing deuk apa
ngan aing sieun lewat kuburan. Banyak cinta sieun sok aya kunti anak. Aing lain ka dituna balikna pan ke jam 12 jam 1 tah sieun. Geus lamun bener sia ngaku babaturan ka aing anteur geus ya. Tah rokok di Samsu. Waduh. Kebeneran tah mah baraha. Aya nu kieu aing anteur sia boga duit teh aing nginjem heula. Heuh. Nya minta dianteur nya nginjem boloon. Ayo dah sia aing ngarewang bae. Ayo dianteur. Meunang bae tah. Geus atuh eta si Kizaid apel ngarendeng jeung awewe Khalid nu nganter ka bagian padahal mah nya mah nepakan reungit bagian Zaid Silitoel atuh geus pugunya mah jelas-jelasan keur ngalamar neraka Khalid anu nepakan reungit tetep bae ka bagian keneh bae eta dua tak sing hade siada. Masya Allah. Beda jeung urang birri wa taqwa. Zaid asa ka mana? Kukulintingan bae. Ngaji cenah ka Cilong. Pan kukulintingan bae. Motor aing kempes. Teu nyaho deui. Ayo nyaho ieu aing baturan geus berangkat kabeh. Atuh naik ojek bae. Bol sia. Aing boga duit bae teu kudu kukulintingan. Aing teu boga duit pungguran. Tuh tapi aing aya ngaji bae. Edet ka dia tah aing boga motor, boga aya aing nyoba ka mana kapake ku sia. Ji bener pake. Pake sia ngaji aing moal motorna bae tah ajak ngaji ku sia. Bener ye tah kunci tah. Bensin ayo tah duit tah. Nya bensin nya motor geus atuh berangkat Ki Zaid ngaji ganjaranana per huruf dibere 10 komo lamun maham ka jero nama sampai ka 700 per huruf eta Ki Khalid nu ngijeuman motor ge sarua teu beda ganjaranana Masya Allah nu mantak di akhirat Ki Khalid ka surga karaget sia ieu ka surga ganjaran ngaji emang sia sok ngaji tilok Pasti muka ganjaran motor aing nu ngaji. Iyalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nulungan birri wat taqwa sarua. Masya Allah hayang ganjaran mangan bodoh mah terus. Ganjaran menang ai bodoh mah terus. Kan ganjaran meunang. Sia ieu loba naman ngaji. Mun Bang, angkot eueuh duit teu boga deuk laleumpang. Mobil aing teh pake truk. Ye, embung aing naik truk mah emang pasir. Gengsi aing embung aing mah kajian leumpang jeung naik truk mah. Lah, aya tah mobil aing teh kijang teh hiji, dua teh pake ku sia duaan. Aya pake. Bener mah haji. Ye, ayo. Emang haji, ayo langsung diceritakeun aing mah aing sia sia. Teu ngaji Ki Haji rawanya mobilna diinjemkeun eta ganjarana aku. Masya Allah ngan bodoh mah tetep. Atuh tetep jatuh nyaho nya nama. Ngan ganjaran mah meunang. Teu babari jadi jeung ganjaran mah sebenarnya mah. Neuk jeung ganjaran mah nu mantak jalan ka surga lamun nyaho mah loba jasa tuh. Sakumaha jalan ka neraka atuh loba. Nu mantak urang kudu nyaho ge ieu jalan surga ieu jalan neraka abeh ketika urang nyaho ka jalan surga daek ngalaksanakeun ketika nyaho ka jalan neraka direm abeh kitu kudu nyaho heula ulah sampikeun ka teu nyaho nu mantak urang ka wali-wali ge kudu nyaho ka wali-wali kudu nyaho engke lamun teu nyaho kan bahaya lamun teu nyaho ka ulama-ulama nu urang dizarahan kudu nyaho silsilahna lamun teu nyaho engke bahaya aya nu jarah baheula ka hiji tempat. Ju datang ka Abah. Tas di mana sia? Tas di anu sia. Saha nu tas jarah. Sia nyaho eta kalau di jarahan. Teu. Ih, sajarah-jarahna Bah. Emang kunaon kiai? Eta teh urang wetan datang ka dieu garong.
Aju datang ka dieu pae. Nah, disekep di dinya teh disekep, aju dikubur terus dia gajaran garong tolol ngeureuna. Teu nyawa silsilah bagos kitu. Mentak sabaraha kali di dieu aya nu nyieun zazarahan, diulah ku kula langsung. Ulah teu puguh silsilahna. Kudu jelas puguh jelemana, puguh silsilahna, besi urang ngajaran garong. Engke nu datang lain malaikat tungtung nama genderuwo eta jadi kalau majarah kadinya ge emang aja emang kunaon kalau supaya wahweh datang pakong kitu onam tah ieu tulang tulung sing hade masya Allah dulungan ka jelema dek ngabunuh pere golok kabagian urang masya Allah dulungan jelema dek ngaji tulungan kurang kendaraan kabagian ganjarana. Iyalah masalah tutulu. Mata kurang dek asup ke salah satu organisasi. Komo secara praktis. Dek cicing di Golkar, dek di PDI, dek di Petilu. Tasawur heula ai santri mah cek ahli mantek. Cek santri belah handap tasrif heula kalimah naon. Apakah fi'il madi, apa fi'il mudhari, apa masdar tasrif heula ulama yang sailu-ilu na bae sebab naon sebab urang ngilu di Golkar berarti urang ta'awun ngajungjung Golkar sih hade di jerona naon wallahu a'lam kula ge teu nyaho tujuan eta golongan karya Golkar teu nyaho ngan dideuleu kiai-kiai anu arasup ka Golkar wassalam selesai kabeh nu kukula kajahoan di Tasikmalaya teu kudu dibejakeun ngaranna Garut wah lain hiji Tangerang Benteng lain hiji Serang Pandeglang nu arasup ka Golkar wassalam kumaha cenah kieu nu asup ka PDI leuwih wassalam tamah ajur tamah ai ka Golkar mah ngan wassalam doang ka PDI mah ajur inting-intingan si hare deui mah golongan ngan sakuring ngabejaan sing hade doang endeup bae atuh los ya negara demokrasi siap tunggu kehancuranan da cenah golongan deuk ka Petilu atuh mangga bae Petilu mah cenah partai Islam bohong konon. Nah, kan jadi nyaho orang. Oh, kos gitu. Antak sederhana bae. Geus engke lamun aya tokoh-tokoh partai datang ka urang, ulah wa kamilu lamun nyana can mere duit. Leuwih ajur sia. Teu lain inting-intingan deui teh mah. Penghek. Du jelas hati-hati sebab orang di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab. Zaid Garong boga komplotan Garong nu terkenal baheula di Timur Tengah lantaran aya gurun Sahara di urang di Leuweung Palembang, Leuweung Lampung, Leuweung Medan. Banyak itu di Medan. Garong-garong. Nah, eta komplotan-komplotan eta. Nah, urang nulungan kanyan. Jadi bagian daripada personil Garong. Baik urang jadi kelas bawahanana, menengahna atau saleting salepel jeung bosna sarua bae. Atau nulungan teh mere jalan-jalan, mere akses soal garong menggarong sarua. Mun di urang mah cocolok. Sahanu nyaho tu di imah Ki Zaid aya emas 100 gram lamun lain aya cocolokna. Sahanu nyaho tu eta neudeun motorna teh ya di ruangan tengah lamun eueuh cocolokna.
etalah nu mere akses cocolok eta na sarua eta ge da ieu deuk dibahas wa man nari khalid anahum anu nulungan hum ka komplotan garong wa kasara jamau memperbanyak kana rombongan kana golongan perkumpulan garong zaete baik ilu langsung secara praktis di golongan garong tersebut organisasi pergarongan atau nyana memberikan jalan akses untuk kelancaran menggarong zaid tertangkap ku polisi sidang setelah diintrogasi ternyata bener nyana adalah bagian daripada garong tahan uziro tangkep takzir bihabsin bui watagribin pican ke daerah nu hese balik hese tapi kuarima di urang Mandagara atau daerah nu hese balik hese lantaran transportasina geus pohara geus aya bui supaya ulah deui aman dah tuh lamun kos kitu mah geus bagarongna lamun beunang eta mah disungsang kapan leungeun katuhu suku kenca ieu mah garongna mah teu beunang komplotan garong teu beunang hanya personil atau anu memberikan akses tahan di urang geus sarua gitu terjadi pembunuhan tangkap heula nu dicurigai pelaku pembunuh namakan can kanyawa nu dicurigai deui bae heulana tangkap saya tangkap interogasi kali 2 kali 3 kali lamun geus aya celah-celah mengarah bahwa nyana adalah pemberi akses sarua tangkep nyana ge supaya nganyahokeun di mana pelaku mantek lamun encan kapangi kabeh diantepkeun heula di urang tuh iyalah ulah sok satulung-tulunganana di jalan teu hade urang kabagian secara dunia tetap ditahan di akhirat ge sarua mantek sing hade urang rek tulang-tulung teh masyaallah kari jadi rombongan Zaid mabok angkat ke polisi Zaid kenapa kamu mabok nggak tahu ada undang-undang dilarang mengkonsumsi narkoba tahu pak kenapa kamu melakukan pak saya boleh jawab boleh pak saya cuma melakukan pak saya kan beli kalau saja tidak ada yang menjual 1 juta kali saya kepengen beli tidak ada yang menjual saya kan tidak mabuk jangan saya tuh yang disalahkan penjualnya pak iya bener gitu polisi saya bisaan saya kan ngaji di Cilongok pak hebat tuh budak teh mabok ke ngaji bae di mana kamu beli minuman? Sono pak warung. Datang ke warung. Pak, tidak tahu pak di sekeliling sini banyak yang mabok karena belanjanya di sini. Di sini ada miras, minuman keras, berbagai merek. Di antaranya di sini ada bir bintang. Di samping itu juga ada yang tertangkap. Dia mabok. Ekstasi katanya belinya di sini. Mohon maaf pak, saya memang jualan pak, tuh bir bintang, tuh Manson, tuh vodka dan berbagai jenis-jenis lain. Adapun soal narkoba ada di saya, tetapi saya kan cuma jual pak. Itu kan untuk menguntungkan dan menaikkan taraf hidup saya pak. Saya kan jualan, nggak tahu haram nggak tahu apa, yang penting saya mah pengen beli motor, pengen beli mobil, tuntutan keluarga.
sementara yang laku adalah bir-bir ini. Saya tertuntut oleh keluarga, Pak. Jangan saya tuh yang disalahkan. No, di Cengkareng ada pabrik bir bintang, Pak. Ji, bener oge sih ya ieu. Cek polisi, emang siapa? Ayo pulang ngaji ka Cilongok mah. Sararial. Orengan anu ka itu ge ngaraji bae goblok. Aduh. Datang ya polisi ke pabrik bir bintang. Pagi. Mana bosnya? Sono bosnya di kantor. Bos, ya. Saya sudah menangkap beberapa karyawan, Pak. Beberapa penikmat. Beberapa pelaku pemabuk. Di antaranya beli di warung, kemudian warung saya salahkan. Pemabuk saya salahkan, menyalahkan ke warung. Saya datangnya menyalahkan kepada pabrik. Ini pabriknya ternyata. Saya juga tahu dari warung. Katanya di sono Cengkareng ada pabrik bir bintang. Bapak bohong Dari dulu bapak udah tahu. Jangan banyak ngomong. Gak tahu ini dilarang membuka pabrik ini. Pak, saya usaha. Kalau tidak ada izin dari DPR, Pak, tidak mungkin saya mendirikan pabrik ini. Tuh tanda tangannya juga DPR dari Dewan, Bapak Haji Soleh, Haji Makmun, Haji Tirmizi, itu ada semua nama-nama Islam di situ DPR-nya. Nah, ini mohon maaf, jangan salahkan saya. Saya mah kalau tidak ada izin, atau saya mah tinggal tutup aja, ntar ganti. Mungkin dari pabrik bir saya nanti akan bikin pabrik kembang gula buat anak-anak kecil. Yang penting laku. Ini kan ada surat izinnya, ada siupnya kan. Siatunya hoge naon cenah siup. Nah, berarti kan ini dari pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan siupnya juga tuh. Surat izin usahanya tuh ada. Kalau gitu pemerintahnya yang buang kawara. Cek polisi goblok ge pemerintah. Bapak, ulah lo ngomong sia. Berantai supaya nyaho bae mah urang. Ulah pajar perorangan teh berantai. Nah, pemerintah berarti kabupati, bupati berarti ke DPR. Baik itu daerah maupun pusat. Wabeh. Iya mengkerucut ke RI 1. Di akhirat ieu kabehan bakal dipanggil rombongan jahanam berjamaah. Komplot ada tuh kabehan. Sebab naon? Ta'awun. Ieu keur ngabahas ta'awun, wala ta'awanu 'alal ismi wal ulah. Geus ieu ge moal bisa mabok mun eueuh beulieun, berarti eta meuli teh sarua jeung nulungan kan ka dieu. Geus meuli teh eta ngajual teh moal bisa lamun teh aya ieu na pusat mun teh aya izin kabeh pemerintah, DPR, legislatif, eksekutif berikut nu boga pabrik, berikut penyalur ya warung-warung dan pengguna yakni penikmat masyarakat kabeh sakomplotan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'ud. Beunang kabeh di akhirat. Dek lumpat ka mana sia di akhirat? Dek lumpat ka mana sing hade? Mantak jadi pemerintah teh inggis teh kitu doang. Nih inggis ke bakal ditimbang lobaan karah eta apa lobaan karah kamaslahatan engke di akhirat. Mantak ditongton ke ku urang nu kuari pungplak pengple maka dasi make jas. Di akhirat dia seret sia. Aing ceplok tangan sia. Rasakeun. Lain bubu sia.
Ya Allah ya kan. Nah, iyalah bahan renungan sing hade wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ulah sok sambarangan tulang tulung lamun encan ditasawur heula. Ka mana ya arahna? Ka mana ya tujuanana? Birri wat taqwa atau ismi wal udwan. Silahkan urang nulungan sepanjang birri wat taqwa, ulah nulungan lamun ismi wal udwan. Tah ieu nulungan garong, apakah urang pembuka akses atau milu jadi personil komplotanana tetap benang ku polisi takzir bui encan di akhirat. Wakil cek sakal mayatayan tagrib. Jelas baik pemerintah kudu memberikan keputusan anu jelas bahwa jelema nu milu komplotan garong mun tertangkap teh picen bae kahiji tempat anu kanyahon ku imam di urang mah tempatna meureunanan nu teu bisa balik deui selain daripada dibui dipiceun. Aya khusus pamiceunanana di urang aya pulau naon kada naon sia nyaho bae urut sia benernya Nusa Kambangan ieu mantan-mantan bener iceun ka Nusa Kambangan kaditu kan katalingakeun ku imam yakni ku pengurus iceun datang ka lunak nyana berjanji setelah 1 bulan 2 bulan Pak saya bebaskan dan saya berjanji tidak akan kembali lagi saya ke jurang pergarongan, jurang permaksiatan, jurang penistaan dan lain-lain sebagainya. Saya berjanji Pak, tolong lamun geus kadeuleu bener-bener lunakna kelar tuh. Zaid garong kemudian tengah-tengah ngagarong teh aya nu liwat kopilah ieu ne kopilah dagang barang digerong dibunuh deui setelah kanyahoan horenganan nu dibunuh teh anakna pedagang teh anak jadikan kuari berarti garong teh bapak pedagang teh anak kuari bapak ngabunuh anak kan lamun bapak ngabunuh anak kan teu kudu dibunuh deui. Nah ieu mah urusan anak kan garong kumaha ieu bapak ngabunuh anak teu kudu dibunuh deui anak ngabunuh bapak teu kudu. Nah iya mah bapaknya garong ngagarong barang nya ngabunuh ternyata anakna iku ayeuna wa qatlul qati yughlabu fihi ma'nal qisas ngabunuhna si garong ieu dilindihkeun ma'nal qisas cek sakaol wa fi qaulil alhad makna had. Wah lamun geus kos kieu ngaji hese mun kos kieu ngaji hese bukan di bejaan bae nu tadi ge hese ieu leuwih hese sebab kulana ge teu ngarti ieu hese urusan dina agama teh aya kisos aya had urusan kisos patali jeung kemanusiaan urusan had patali jeung hak Allah kan beda urusan kisos urusan kemanusiaan geus lamun bapak ngabunuh anak terjadilah perkisosan teu kudu dibunuh deui sebab aya darah nyana-nyana keneh anak jeung bapak mapan tuh kitu keneh lamun anak ngabunuh bapak eta mah jadina kisos ulah
sebab eta mah urusanana patalina jeung kemanusiaan. Tapi lamun urusan had ieu adalah hak Allah. Nah, lamun kebenaran Zaid garong ketika ngagarong pedagang ternyata horeng nu digarongna anak dibunuh deui ku nyana. Ieu dilindihkeun hukum kisos cek sakaol hukum had. Jadi di dieu lah aya percekcokan, aya perbedaan antara keputusan kisos jeung had. Ieulah kumaha ulama anu netepkeunana. Matak di dieu main kekuatan dasar hukumna cek sakaol kisos cek sakaol had. Maka terjadilah kesimpulanana andai kata terjadi fa'alal awwali wallahu a'lam bissawab.